Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin ayeuna bagian anu ka 30 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ke alam jin bagian anu ka 30na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Pamiarsa kaum dangu sadayana sapertos anu tos kauninga ku sadayana satuntasna percobaan nu kasabraha kalina dina rarangka ngakalakeun lamsijan padaud gawena ngan ukur hulang jentul tanpa tujuan anu jelas komo tisaprak gagalna si sambar nyawa sabab nepi ka kiwari oge bejaan beja ngeunaan si bayu ireng jeung batu hideungna teu kadenge-denge deui na pikiranana henteu sudi abrig-abrigan ari kudu ngadon nanyakeun ka nini kuncen mah lantaran dirina bisa-bisa jadi korban kaganasan nafsu birahina si nini kuncen. Harita padaud keur ngopi di tengah imah bari lalazo tipi di baturan ku Bumia salaku pamajikan ngorana. Nyai ari ditambah kurang can salator duit gitu pedah biasa nasok tanggal 8 likur oge sok geus transfer ka dieu. Duka tukang da teu acan diilikan ka bangna oge. Maneh mah lain ilikan atuh ka ditu. Pan nyaho ari tanggal sakieu teh keur memejeuna sareuseureut duit. Nungguan gajihan maneh masuk lila pisan nyai. Ceuk padaud satengah nyalahkeun ka Bumia. Ongkoh pan zaman harita mah can aya SMS banking. Jadi mun hayang nyaho aya henteuna anu transfer teh kudu ngahajakeun ngilikan ka bankna. Alim teuing Kang, ke hanas kacape-cape ka ditu. Anu transferna malah teu aya.
Kayak jika anu ti hotel. Kayak jika anu ti hotel teh gening. Kapan ayeuna mah tos di stop ka akang nama. Kitu cek Bumia. Nu akhir-akhir ieu loba uring-uringan jeung loba ngabangkang. Maklum pamajikan ngora sabab ngarasa kucuran dana geus teu jiga baheula deui. Jadi wayahna mun rasa kaasina oge jadi ngalunturan. Pak Daud rada ambek oge ari dibantah wae mah nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Mahna tuluy nyentak. Dasar maneh daek tengan ukur keur aya duitna we deuleu. Eueuh pisan kabelaan ka salaki teh. Pila kadar oge di tita sakitu kabang naik motor atau mobil aya ngajugrug tuh. Nyara rese di tita teh. Bogana akang daek ka abdi atuh. Ibarat oge pan akang nu maksa supaya abdi daek jadi pamajikan kadua akang. Sebenernya mah pusing abdi mah. Demongan akang mah teu kaopan pisan. Ari sugan teh moal galak wae daek sote. Tah kitunya maneh mah mimitina. Menggeus gandeng aing jadi tambah pusing ye. Kurang ajar sial gara-gara silam sijan ieu teh kabeh oge. Iya Kang. Ulah nyalahkeun batur. Sing inget eta teh salah sorangan. Sok pikir-pikir ku akang. Dalamun teu akang ngomitiana mah moal mata kieu jadina. Atuh puguh we Pak Daud beki tambah amarahna nalika ngadenge omongan Bumia seperti kitu. Ngan untungna waktu manehna rek ngabanting Bumia ku asbak kana panto hareup kadenge aya nu kaketrok. Sampurasun. Tilu kali kadenge kaketrok panto dibarengan ku sora laki bari ngucap assalamualaikum. Bumia ngawalon bari gancang mukakeun panto. Waalaikumsalam. Sakedapan mah Bumia ukur mencrong katil urang tamu nu aya hareupeunana. Sabab manehna macan wawuheun yen eta teh Pak Heru jeung kulawargana. Sedengkeun Jang Deni dasar nurus tunjung teu kao pisan nempo anu hurung herang. Bari jeung teu paduli sanajan pamajikan batur. Nalika nempo lenjang jeung manisna Bumia teh langsung we ngiceupan bari sasalaman. Leuheung mun sasalamanna bener mah kapan ieu mah curugna teh ngadon di utek-utek kana dampalengan Bumia. Atuh puguh we Bumia jadi ambek sebel najan bisa nahan diri. Pipina pakseak beureum bari terus ngepeskeun leungeunna. Sementara jalmana mah ngadon nyengir pikaciwaeun. Punten, ieu teh anu ti mana teh nya? Sareng bade ka saha? Kuring Pak Heru di Bandung. Ari perluna mah bade ka Pak Daud, mamanawian aya Pak Daud di dieu. Oh, kalaresan aya Pak Daud mah. Mangga atuh kalelebat, mangga linggih heula. Kayak ku abdi bade di saurannya. Kitu cek Bumia. Bari terus ngoloyong ka ruang tengah pikeun ngabejaan salakina. Saha nyai? Itu cenah Pak Heru ti Bandung. Oh, sanggeus meunang beja yen tamu teh Pak Heru. Pak Daud rada ngejat oge sabab manehna terus nyangka yen Pak Heru pasti nyahueun ti pamajikanna nu di Cijulang. Pas soalana lain perkara manehna bisa kapanggih di Batu Karas, tapi dirina jadi kanyahuan belang ku Pak Heru alatan boga pamajikan deui. Baru Pak Heru, waduh, asa kudu rada riweuh ieu mah. Pasti rek nanyakeun si Euis. Aduh, Neng, nyai, gancang siapkeun si sugu anu ngarareunna nyi. Bisi hayang nyaho eta teh jalma pangbeungharna di Kabupaten Bandung eta teh. Akang rek nepungan lah ka hareupnya, sok siapkeun. Cek Pak Daud bari terus nyamperkeun ka ruang tamu. Sanepina di ruang tamu, Pak Daud bisaan pisan ngalah hate Pak Heru teh. Kening pangresa si Raja Minyak ieu teh. Aduh. Ari manawi teh saha baru kanan tamu agung. Aduh. Hapuntennya. Rena sim kuring teu tiasa nyugemakeun sakumaha mistina ieu Pak Bos.
kumaha daramang Pak? Kitu cek Pak Daud. Bari sasalaman ka Pak Heru jeung ka Bu Santi katut Jang Deni bari pok nyarita deui. Bagea kasep bagea. Kamana wae ieu teh? Bapa mah asa deudeupun peda geus lila taya bejana. Kumaha dah Mang Jang? Jang Deni ukur mesem. Bari matana mah rutret wae neangan bumia anu teu nyamperkeun deui. Sedengkeun Pak Heru tuluy nembalan. Alhamdulillah pangestu. Kumaha samulina Pak Daud di dieu? Ari Sugan teh ka mana? Kuring teh hanas nanyakeun ka hotel di Pangandaran geuning Pak. Nya sami atuh ari kitu mah kuring oge. Sayeuna mah sehat ari badan mah. Pugutos aya meureun sabulan leuwih mah kuring teh ngarang genep di dieu we geuning Pak. Oh, pantesan atuh kuring ka Cijulangan aya burita wungkul. Tapi aya ketah hari calon minantu Pak Daud mah nya silam si jantea. Cek Pak Heru ngahaja ngomong rada nyelok sangkan Pak Daud kapancing. Bener pisan, harita Pak Daud langsung we nyempat. Nah, da kuring mah teu boga calon minantu ngaran silam sijan. Amit-amit teuing teu sudi abrig-abrigan. Kudu boga minantu ka jalma malarat malarat rosa, malarat hese lah ngomong lagi gitu lah, jalma miskin lah. Hoream. Pak Heru ngadengina seri sinis bari nembalan. Tapi kunaon ari teu boga calon minantu silam sijan mah? Paniatan anak kuring ditolak pikeun ngalamar si Eus. Padahal ieu teh kadua kalina. Satadina mah kapan ari bareto mah peda we seusna kabur. Jadi meungpeung aya ari maksudna mah. Hah, ditolak. Nah saan wani nolakna ieu teh? Cek Pak Daud setengah ngarenjak. Nya ari nu nolakna mah budita we jeung si Eusna. Sabab ayeuna mah cenah sagala kaputusan geus aya di ditu. Lantaran Pak Daud mah geus teu boga urusan, alatan nyandung jeung teu pernah datang ka imah pikeun muguhkeun rek kumaha jucungna antara perkara Pak Daud jeung burita. Jeung deui kapan Pak Daud mah geus teu bogana naon, sabab hotel oge kanyatana mah milikna burita geuning. Ku ayana eta wayahna we kuring rek minta ganti rugi mangrupa pangwiwirang. Sebab bareto nu boga paniatan ti heula ngamprokeun teh nya ngamprokeun budak urang teh pan Pak Daud sorangan nu hayang diamprok-amprokeun. Pak Daud jadi calangak dumeh teu nyangka bakal menang kasusah jiga kitu. Sedangkeun kiwari pausahanana ngan ukur ngandalkeun tina tambak hurang. Eta oge sabenerna mah geus dicokot ku burita. Pak Daud nembalan teh eleh geleng. Keheula pangarsa keheula. Ulah jol menta ganti rugi kitu wae. Dari perkara budak mah gampang, masih kena bisa diakalan. Tenang we atuh. Senajan kuring geus bisa oge jeung pamajikan. Encan, bisa ranjang wungkul. Kuring mah canalak ieu. Kahijina kuring canalak, kaduana ge da moal bisa dikawinkeun budakna oge, ari teu diwalian ku kuring babapana. Nya kuring ge ngarti Pak. Tapi masalahna Pak Daud geus teu boga kakuatan naon. Ari masalah walimah mah gampang gitu oge, leuwih pinter atuh. Coba rek kumaha mun make wali hakim. Jadi wayahna we Pak Daud kudu ngayakeun ganti rugi 5 miliar mah. Bongan geus ngawirang keluarga kuring si bos minyak di Bandung. Teu bisa kitu Pak Heru. Teu dituna nu ditolak lamaran jadi nungtut kieu. Kajabat tadina geus aya kasapukan, terus ku kuring dipulangkeun ta eta karek bisa. Kapan apa sorangan urang mah ukur ngawanokeun wungkul tadina oge eueuh kasapukan naon. Komo ieu 5 miliar mah. Dikitukeun mah Pak Heru jadi eleh deui. Tapi kilang kitu, mahna masih boga cara sejen. Kumaha mun kieu ayeuna mah Pak, urang bangkrutkeun we atuh usahana burita teh. Urang cegatan jalan pisaheunana supaya hutangna ka bank teu kabayar. Tangke mun geus kitu pan gampang sabab aset hartana pasti disita.
didinya sagalana pasti kepemilik deui ku urang, sabab kuring boga kepercayaan di bale lelang supaya asetna pindah ka kuring, kabeh ku jalan dijual ku harga murah. Tenang, engke Padaud ku kuring dibere bagian, kumaha mun kitu satuju henteu. Jadi istilahna sing Padaud teu ngahiji deui oge jeung burita jongjon we, sabab tetep bakal boga aset bagian ti kuring. Kitu cek Paheru ngebrehkeun niat licikna bari mangaruhan Padaud. Atuh pikeun Padaud mah kacida satujueunana. Na uteukna setik oge rasa kanyaah ka anak pamajikan dan nu ayana ukur harta jeung harta. Oh, gitunya. Nya siap atuh mun kitu mah. Kuring panuju pisan lah Pak Bos. Berarti timiti peuyeuk urang jang kongsi pikeun ngaruntukeun pausahaan sirita gitu. Nya bener pisan gitu Pak Daud. Tembal Paheru bari tuluy sasalaman. Nya ti saprak harita Paheru tuluy nyusun taktik rarancang pikeun ngamimitian rencanana. Kalawan Padaud anu dipercaya ngatur pergerakan mun dina engke mangsana sakabeh anak buahna geus operasi. Poe eta Paheru balik heula ka kota Bandung, sedengkeun Jang Deni mah ngahaja teu milu balik. Sabab boga alesan rek maturan Padaud ngalaksanakeun tugas. Padahal ari nu sabenerna mah keur ngincer Bumia pamajikan ngorana Padaud. Gerak-gerik Jang Deni salila aya di imah Padaud. Tangtuna pikeun Bumia kacidarisihna. Kusabab teu kaop salakina meleng saeutik, dirina sok langsung diheureuyan. Leheung mun teu cunihin dina heureuyna teh. Kapan Jang Deni mah bari jeung sok dibarengan ku ajakan mesum. Akhirna Bumia teu tahan oge. Nu matak heuleut 2 poe ti harita, Bumia langsung balik ka imah indung bapana. Kalawan dibarengan ku boga paniatan rek ngabejan lamsijan ngeunaan rencana jahat Paheru jeung salakina. Nah hatena geus nekad dina kanyahwanana oge, manehna rek menta ditalak sabab geus teu kuat ongkoh ku tingkah paripolah Padaud anu beukil dieu beuki sasar jaba jahat. Harita Bumia nalika geus aya di imah kolotna, manehna ngotek tak kana kantong warna biru nu aya di kamarna. Manehna inget waktu mimiti panggih lamsijan sempat mere alamat kontrakanana nu aya di Cimerak. Mudah-mudahan aya keneh alamatna. Mun teu salama ditulis dina buku gambar eta teh. Kitu gerentesna Bumia bari ngaharepkeun anu diteangan ka panggih. Sebenarnya bisa bae manehna langsung datang nepungan burita nu aya di Cijulang pikeun ngabejakeun rencana jahat Paheru. Tapi pikirna asa moal pihadeun mun kudu papanggih langsung jeung burita mah pan maruna. Aya kana 15 menitanana burita neneangan alamat. Akhirna buku gambar warna biru teh kapanggih. Tidinya Bumia bisa nyaho panganjerkan lamsijan anu aya di Cimerak. Alhamdulillah geuning aya tah alamatna. Hayang nyaho rek disampeurkeun ayeuna meungpeung berang keneh. Jaba engke mah bisi aya Padaud manten ka dieu nyusulan. Kitu gerendangna Bumia. Saterusna Bumia bebeja heula ka indungna rek ka sakolaan cenah. Ngahaja nyarita kitu soteh keur jaga-jaga bisi aya Padaud nyusul pikeun nyamurkeun maksudna. Bumia terus miang ti lemburna nu aya di parigi. Mangkatna teh rada rusuh dina motorna sabab jarak antara parigi ka Cimerak teh lumayan jauh. Gancangna carita kira-kira saenjaman Bumia nepi oge ka imah kontrakan lamsijan di tukangan kantor kecamatan Cimerak.
Didinya kabeneran si Lili karek hol pisan balik dagang buku ti sekolahan. Nalika nyaho aya tamu awewe, si Lili gancang nanya, punten ceu, manawi ece teh nu ti mana teh anya? Sareng bade aya keprogian naon? Sareng bade ka saha deui? Cek si Lili ngahaja. Nanyana teh nyebut ece, sabab anu ditanyana ngorah henteu kolot henteu. Keke, dupi leres kontrakan Kang Ijannya. Cek Bumia malik nanya. Sedangkan si Lili teh langsung nembalan, tapi kalah ngagerentes na jero hatena. Bu ambu. Buah-buah kabogoh si Lamsijan deui wae mah. Jaba meuni geulis awet teh. Lamsijan. Tapi piraku sugan kabogoh nama. Da manehna mah isuk oge arek tunangan, malaing oge dibejaan supaya milu cenah ka Cijulang. Sabot keur kitu, Bumia nanya deui. Kang, nah leres ieu teh kontrakan Lamsijan? Oh leres ceu neng teh mohon ceu neng teh naon dia teh dupi salira di mana kitu? Tembala si Lili jadi rampang reumpung. Abdi ti parigi ieu teh bade aya prayogi ka Kang Ijan. Aduh, kumaha atunya? Kapan Lamsijana oge nuju ka Kalapa Genep di ibu ramangkatna? Oh, tebih atunya. Tiasa nyuhunkeun alamatna teh Kang. Geus lah ku abdi bade disusul. Kumari aya kaperyogian kalintang pentingna ieu teh Kang. Tanya Bumia. Mahena geus buleud tekadna. Najan kudu nyusul Lamsijan rada jauh. Teu jadi masalah. Nu penting mah beja ngeunaan rencana jahat Pak Heru bisa gancang katepikeun. Najan bari rada mangmang, antukna si Lili ngabejakeun alamat imah Pak Surya nu aya di Kalapa Genep. Mangga ieu tah alamatna, ceu. Mung hapuntennya, nu salaresna pami si ceceuna sahana Lamsijan ieu teh. Cek si Lili, saking kupanasarana nanyakeun saha sabenerna Bumia. Kitu nate bari nyewehkeun kertas tina buku alamat, saterusna dibikeun ka Bumia. Abi teh rerencanganana Kang. Kapungkur tepang nama waktos anjeunna icalan buku di Batu Karas. Hatur nuhun nya Kang. Abdi da bade teras we angkat ieu teh. Engke mah bilih kabujeng waktosna saepeun ti Kang Agusna. Bilih sontenan maksad teh. Oh, mun mangga atuh ceu teh, neng. Mangga sing salamat we, hati-hati di jalannya neng. Ceu teh. Kitu pungkas si Lili bari merhatikeun Bumia anu leumpang nuju kana motorna bari bujurna guplak geplok. Sapapanjang jalan antara Cimerak Kalapa Genep anu kaliwatan ukur legana samudra laut kidul. Satungtung deuleu biruna lautan jeung ngekuruhna ombak sagara teu waleh mapaesan. Ngagelebugna angin laut sakapeung mah mawa oleng kana laju motor anu maksa leumpang tanpa madulikeun kuatna dorongan angin. Nalika srangenge manceran, akhirna Bumia tepi oge ka imahna Pak Surya nu aya satukangeun sakolahan SMP Kalapa Genep. Atuh harita waktu nyaho, ieu nu datang teh Bumia, Lamsijan jadi kaget oge. Lantaran teu nyangka bakal kadatangan tamu ku pamajikan ngorana Padaud. Pak Surya jeung Bu Rasmi nu aya di tepas hareup silih leret. Waktu nenjo di pakarangan aya tamu awewe ngora, tur geulis keur nyetandarkeun motorna. Saterusna Pak Surya tumanya ka Lamsijan, dibarung ku rasa was-was. Da pikirna sok bisi eta teh kabogoh Lamsijan anu nyusul. Jan, hari itu saja. Lain hari kabogoh maneh mah. Kade ah. Kapan isuk teh urang rek ka Cijulang pikeun ngalamar neng euis. Nya Jan, ari hidup boga sabaraha kabogoh teh. Nu sabenerna ibu mah jadi malang kieu duh. Geus ah, ulah sok loba-loba teuing kabogoh teh. Karunya okoh ka neng euis Jan. Lamsijan gancang nembalan tapi semu dilaunkeun. Sanes Pak, Bu. Abdi mah gaduna oge ngukur neng geus wungkul. Bilih hoyong uninga mah
eta teh bojo anomna Pak Daud ramana Neng Euis. Hah? Nu bener Jan. Piraku eta budak sakitu alusna daek kakolot ronghod. Aduh. Kade, bapana awas. Munurutan kawas kitu. Punten. Duh, kade bapana awas munurutan kawas kitu. Dasar budak awe zaman ayeuna. Orang pedah loba duitnya matak daekeun ka Pak Daud anu ronghod oge. Cek Bu Rasmi setengah teu percayaeun. Kituna teh bari molotot ke Pak Surya. Atuh Pak Surya kalah seuri bari pok nembalan. Tenang atuh ibuna tenang. Barina oge. Jang naon atuh ngurus wae awewe. Da moal aya tungtungna aringan ukur ngalur wae nafsu mah. Kajaba dihidinan ku ibu nya bapak oge arek gitu mah. Ih, dasar laki kahayangna we dititah mah. Henteu oge pantas susulumputan. Awas mun macem-macem si bapana. Walon Bu Rasmi bari ngajembel tak salakina. Satuna Pak Surya nanya ka Lamsijan. Nyarek aya naon kitu nya Jan? Asal ada ruas kieu. Bisi ayana naon eta pamajikan urang Pak Daud. Duh Pak, abdi oge janten heran ieu teh. Mudah-mudahan mah ulah ayana naon we Pak. Ceuk Lamsijan bari tuluy mukakeun panto. Sabab Bumia kadenge kaketrok bari uluk salam. Sanggeus panto muka eces pisan sampulurna awak Bumia anu papakeana rada ketat. Di kaos warna bodas make celana lepis di sapatu anu pantes. Buukna panjang semu perang ngerumbai nyampai dina tak-takna. Kitu deui pamenteuna anu geulis kulitna warna hideng santen. Kan tempo pipina semu beureum waktu dipencerong ku Lamsijan teh. Bumia, damang Bu. Nah, terang tisah abdi adi dia Bu. Cek Lamsijan pinuku rasa kaheran. Alhamdulillah sae Jan. Terang saura rencangan ijan di Cemerak. Oh gitu. Mangga atuh kalebet lah Bu. Nepangkeun ieu tah Ibu Rama abdi anu di Kalapa Genep Bu. Cek Lamsijan bari ngawanohkeun Bumia ka Pak Surya jeung Bu Rasmi. Nepangkeun Pak, Bu. Abdi Mia ti parigi. Ucap Bumia bari nyolongkrong ngajar salaman. Gening mani tebih Neng. Sok mangga colok mangga calik heula. Punten Neng. Sepuh ijan mah da mung sakieu buktosna, tempatna oge pika isina Neng. Teu sawis-wios Bu. Da sami di abdi oge di ditu sapertos kieu, malah mah raoseun keneh di dieu Bu. Walon Bumia bari gek diu. Sementara Bu Rasmi mah terus ngoloyong rek nyokot susugu. Sedangkan Pak Surya sarua mehna oge nuturkeun Bu Rasmi sanggeus basa-basi heula ka Bumia. Selang 5 menit Lamsijan ngamitian nanya ngeunaan pamaksudan Bumia pangna jauh-jauh datang kadinya. Punten sateu acan oge ieu teh Bu. Abdi bade tumaros. Kumargi nya kitu abdi teh. Asa janten ruas gitu. Mohon pedah tara-tara ti sasarina ibu kersa rumpaheun ka rompok abdi. Manawi aya pikersa naon Bu? Puguh Jan, mana jauh di jugjug anggang di teang oge. Ibu terek aya nu dibejakeun. Jeung deui beja ieu kalintang pentingna sabab nyangkut kana kasalamatan sararea. Tapi hampura samemehna ibu ngabejakeun. Tapi hampura samemeh ibu ngabejakeun. Ibu rek menta heula panyalindungan ti ijan. Sabab mun teu kitu taruhanana kasalamatan ibu sorangan. Malah bisa nyawa ibu tandonanana. Kumaha pami kitu ibu minta panyalindungan, satujun teh Jan? Leng sakedapan malam si Jan jadi ngahuleng ngaraga meneng. Sabab can paham kana naon anu rek ditepikeun ku Bumia. Tapi kilang kitu manehna geus bisa nebak ku sabab moal pati-pati Bumia ngomong kitu mun kayaanana teu bener-bener genting mah. Nu matak Lamsijan langsung we nya tujuan. Oh,
Mangga Bu, insya Allah abdi bade satekah pola ngabantos ibu. Sanggeus menang kepastian kitu mah, harita Bumia langsung nyaritakeun sakabeh anu kadengena. Nalika Paheru jeung Padaud salakina nyusun rencana jahat tur licik pikeun ngaruntuhkeun pausahaanana Burita. Jeung deui teu poho Bumia ngebrehkeun rasa teu sukana ku ayana Jang Deni di imahna lantaran kalakuan cunihina. Manehna ngarasa beuki teu betah kajaba teh eta aya deui nu leuwih penting ngeunaan rencana dirina pikeun ngagugat talak ka Padaud sabab dirina geus ngarasa teu tentrem ku tindakan jahat salakina. Aya deui sarean teh eta manehna ngarasa boga salah gede ka Burita alatan geus ngaruntageun rumah tanggana. Jadi ku aya hal eta hitung-hitung manehna bus dosa we ka Burita. Kitu harita Bumia nyaritana. Tapi acan gereng saya Bumia cacarita, nah atuh ari ujug-ujug olo waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.